Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur hayu urang haturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu Maha Ghafur. Shalawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi ka para sahabatna, ka keluargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Hatur nuhun ka rerencangan sadaya nu parantos sumping dina sawala. Anu janten dina ieu sawal teh nyaeta program penghapusan seragam sakola. Kukituna hayu orang sadaya buka ieu sawala ku basmalah. Pangjejer sareng pamilon nuku simkuring dipihormat sateuacan nincak kana acara simkuring bade nepangkeun pangjejer nu bade ngadugikeun ka manangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Yeliza ti Majalengka, mantenna ngarupikeun guru bahasa Sunda di SMA hiji negeri Majalengka. Hatur nuhun Ibu kana kasumpinganna. Pangjejer nu kadua nyaeta Muhammad Fadilah ti Majalengka, mantenna ngarupikeun salaku siswa SMA hiji negeri Majalengka. Hatur nuhun kana sumpinganna. Para hadirin supados leuwih neleman jejer nu bade dibahas, hayu urang ngarepkeun kamandang tina pangjejer. Mangga ka Ibu Yeliza kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza anu atos ngadugikeun kamandangna. Leres pisan, panghapusan seragam sakola teh miboga kaleuwihan oge kakurangan. Kaleuwihanna nyaeta siswa henteu ngikeut salah hiji baju. Selain eta, siswa oge bisa bebas bade nganggo baju nu sanes. Kakuranganna siswa jadi seueur nu minder pikeun jalma teu gaduh. Kumargi kitu hayu urang ngajengkeun ieu sawala anu salajengna ka Muhammad Fadilah dihaturkeun kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Muhammad Fadilah anu tos ngadugikeun kamandangna. Nuturkeun mentena panghapusan seragam sakola teh nyaeta salah hiji cara ambeh siswa ngarasa bebas sareng ngasihan rasa nyaman diajar. Kulantaran waktos nu sakedik, mangga simkuring bade ngawatesan kanggo hiji pamilon nu bade tumaros. Dida ngarugikeun parantos kedah ngacungkeun panangan teras nyebutkeun nami. Hatur nuhun ka Isan parantos kirang langkungna ngeunaan siswa nu teu gaduh, contohna dina anggean nu kawates dina program panghapusan seragam sakola. Sumangga ka Ibu Yeliza kanggo ngauler parantosna. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza Fajriah tos ngauler parantos ti Ihsan anu isi walerna nyaeta pamarentah tos nyiapkeun dana bantuan kanu jalmi teu gaduh pikeun panghapusan seragam sakola. Para wargi sadaya, alhamdulillah acara kawit dugi karengse kalayan lancar, simkuring salaku pandempuh catur, hapunten bilih aya kalepatan. Mung sakituna anu kapihatur, hatur nuhun kana parantos ti sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.